Perkenalkan, nama saya Nazul Puji Lestari, saya dari kelas 11 Akuntansi 2. Saya akan mengerjakan tugas bahasa Sunda. Judulnya Warna-warni hate di balik enteng. Di hiji kota leutik nu jarang didatangkan ku wisatawan, aya budak awewe ngaranna Rena. Manehna sok nyiapkeun waktuna di stadium make up bibina. Tante Mira ti leutik, Rena kagila-gila kana dunia rias. Pikeun batur make up bisa wae ngan syukur pikeun nyaritakeun penampilan, tapi pikeun Rena eta mah seni cara pikeun ngajadikeun batur leuwih percaya diri jeung ninggalkeun versi pangalusna dina sorangan. Dini hiji poe, studio Tante Mira kadatangan pelanggan anyar, hiji wanonja ngora ngaranna Dinda. Beutengna gelis alami, tapi sorot panonna siga nu sedih. Abdi paryogi dirias kangga acara tunangan. Ceuk manehna leuleus, Tante Mira seuri, coba diuk di dieu, sayang. Rena nu bakal ngarancang makeupna. Hate Rena ngadeg-deg. Leu mah pertama kalina manehna ngarancang makeup pikeun acara penting, kalawan leungan rada gemeter. Manehna mimiti milih warna-warna hempang nu cocok jeung kulit Dinda. Foundation enteh, eyeshadow warna peach, jeung lipstick pink nu elegan. Waktu riasan hampir resek, Dinda netep enteng kalawan ekspresi aneh. Teresep tanya, Rena hete-hete. Dinda cicing sakedeung, tuluy nyeraos. Make upna sae, tapi abdi asa jadi jalmi sejen. Rena kaget, manehna mikir, tuluy nyokot tisu serta ngahapus bagian makeup. Kumaha upami urang nyobain makeup nu leuwih alami, nu leuwih anjeun. Dinda natep Rena, tuluy ngangguk. Ayeuna Rena make warna nu leuwih hampang timbang ngarobah beuteungna. Manehna ngan syukur nyorotkeun kagalisan alami Dinda. Waktu riasan rengse, Dinda seuri-seuri nu tulus lain siga nu tadi. Leu abdi, cek manehna leuleus. Sanggeus Dinda indit, Tante Mira nyeungkeut tak-tak Rena. Anjeun lain, ukur tisa ngarias sebeungeut, tapi oge tiasa ngarias hate jalma. Ti hartina Rena sadarin makeup lain urang pikeun ngarobah jalmi, tapi pikeun ngabaturna arajeun ningali jeung nrima kagelisan diri sorangan. Jeung eta nu hayang manehna lakukan salamina. Sekian yang dapat saya bacakan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.